Buluung jalan rahayu ngembat jalan nala Rabi awora kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas ieu lamun jadi jelema geus beunghar kudu bisa ngawur ka dulur, ngawur ka batur, ngawur ka tatangga, ngawur ka baraya, kakara eta disebut beunghar. Ai kitu mah heuh sawah lega gedong sigrong mobil semewah ari tetangga kalaparan teu dideleh nanaonan beunghar. Apa aya teh nisfu saban ibu? Allah teh mupus dosa sakabeh manusia umat Nabi Muhammad ngan tilu nu disesakeun hiji nu doraka ka indung bapa mumusuhan kajen ibu dicadar kajen shalawat dibaca kajen ka masjid leket kajen budak hafid Quran kajen salakina lekoh maca Quran kajen tahajudna mineng tapi samingu tenepungan kolot butuh ku anakna hampura Allah bakal nutup bu pintu rahmat jeung pitulungna tah kakara well nya mempeng-mempeng sakadang deui teh Ramadan tepungan kolot yang baju aralus nu ibungkul buah kolot nu baju ti partai urang dahar ngarareunah buah kolot mah anyuk ka hutang urang cicing di gedong sigrong buah kolot mah kenteng namolong eueuh nemang menerekeun kudu sadar anak anu jadi kolotna naon sababna bakal kaduhung kaliwat saking engke nalika kolot geus eueuh ayeuna urang can aya hayang bere ka kolot tapi engke mah urang geus aya ngan kolot geus eueuh geus ruku padung rap kulemah katurban tanu beureum kajeng ngoceat maratan jagat ngajari maratan langit ukur tutunggul anu ngejentul di luhur kubur mata lamun deuk alus pek-pek ayeuna uneh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sonobari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta runtuy syukur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor mucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah
ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadule ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, hormatin simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa, rekep ding-ding papak sarua, moal dengan beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung urang di ieu tempat nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan teh sing hade pangaosna, mugia pangajian teh sing alus pangajianna. Dan ngaran hirup mah tong ngarap-ngarap urang diajian batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema alus teh jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Rata-rata nage ajengan mameureun ibu ge kantos lalajo ustad. Udengna badag gamis nengangsar sorobana ngagaplek. Ta eta ustad, ai kuring mah muma ibu we deuk nyebut ojek online kuma ibu. Naha bebas. Da eta mah sakadar sesebutan. Ari ustad ulama kiai teh disebutna ge warasatul anbiya, pewaris para nabi. Heuh karek sesebutan warisan nu mana anu nepi ka urang, bageurna urang mah henteu, solehna urang mah henteu, alusna urang mah henteu, matak can boga hak kuring disebut al mukarrom. Pan al mukarrom teh yang mulia, mah nya aya yang mulia salat subuh kabeurangan. Jadi mulia palebah mana? Heuna atuh cek ustad beda jeung batur akeun bae teu kudu sarua. Da ibu ge salaki jeung pamajikan pan beda. Mana buktina eta bapak kumisan janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot, dua sifat anu beda dihijikeun tah kudu silih hargaan dina perbedaan. Ku ayana beda borosot we cipeju. Coba ya yang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bejil anak ucing. Pasifatan bakal beda, bapak kumisan jeung janggotan tah berarti bapak mah teu meunang buat baeud jemedat jemedur jumutrat jamotrot. Naha baeud saeutik nya teu isieun ku kumis. Kumis panjang baeud pan jiga lele useupeun. Coba ibu mah kumis eueuh jamot eueuh baeud lucu we sandagan jiga jeruk eudeuh bitu. Di dieu bakal katemong tugas lalaki beda jeung awewe. Lalaki wayahna akal pikiran gunakeun, awewe perasaan. Matak lalaki ngagunakeun akal maka ibu nu bakal ngakeul, lalaki nu ngarah pamajikan bakal ngarih. Pamajikan eukeur baeud entong make jeung dipolototan dicarekan sebagai lalaki. Anggur tanya ka awak urang, aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Da awewe eukeur baeud langsung ditanya, kunaon maneh baeud? Jawabanna simpel, ku sia. Ari kitu mah nanyana awak urang, aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Maka bapak geus salat asar leos kana padaringan, meujeuh baeud kosong padaringan. Leos kana lomari bajuna teu ganti-ganti. Ditempo selop geus rabe, ditempo lipstik geus aya tapak nyokelan ku bilih, ditempo wedak geus ipis. Lalajo geuning aya tukang baso di luar tina jendela ngalengo ibu teh, bapak bakal ngarasa salah nalika pamajikan baeud. Oh ieu penyakit aing lain pamajikan ragamang cekelan leungeunna. Hampura mah bapak teh liuk dengan regap taya teh ditu ka dieu ukur mumara kasalahan aya di bapak rada wajar jeung pantes lamun mamah buat baeud jemedan jemedud ngan aya ieu teh duit 2 juta kepeulkeun kana leungeunna bandungan keur baeud dibere duit langsung nyarita langsung nyarita lain tak tadi. Artinya lalaki pinter meresolusi ku ieu perbedaan lalaki jeung awewe beda. Langit bumi beda, langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi, ibu hirup, kuring hirup. Tuh tukang tani sareuri parege jaradi, lauk ge nyampak, kunaon eta?
ku aya langit jeung ku aya bumi matak naha hirup jelema make jeung anti perbedaan urang teh geus sidik sunatullah lagi geus beda. Tuh na awak bapak sarua alus jeung benerna salah jeung gorengna daek jeung kedulna eta geuning beda na awak bapak ge matak tong nyaritakeun salah batur da urang geus sakapeung sok salah jiga batur kedul jeung daek sarua nalika ayeuna teh ibu-ibu keur daek gitu deker ngeluhut mah jago anjir kudu sakieu diajak ku tetangga hayu pangaosan kenya teu acan nyang nu ngadul mah ngadul we daek jeung kedul atuh batur kedul poe ayeuna tong diomongkeun ku urang pada geus daek da urang ge sabenerna mah daek teh sesa tina kedul baheula na ari ibu dijilbab ti bareto gitu nah ayeuna geus dijilbab berarti ibu geus dijilbab tong sok ngadongengkeun jelema nu teu dijilbab sarua jeung ngoretekeun ka gorengan sorangan ningang batur nu apal maneh kitu ayeuna teh ka batur teu dijilbab ngewa teh baheula mah pan maneh pisan teu dijilbab bari hakikat nama jilbab ieu mah da murah bisa jadi kambari geuning urut pilpres aya keneh jilbab ieu mah jilbab murah naha murah aya hargaan handapna 15.000 luhurna 45 nah ustad apal kan kuring sok ceramah Idul Fitri kuring-kuring ceramah ibu-ibu sakapeung gujurut ngomongkeun tiung anyar sabaraha cenah tiung maneh malas aya nu maneh 45 cek nu hareup nu abdi atuh sarutu salawe kumaha cenah tukang pan menang ngiri di ti urang jilbab ieu mah tong pati dibanggakeun deui sabab ieu mah cangkangna jilbab ieu mah cangkangna kuring can bisa nyebutkeun ibu soleh ku jilbab ieu da jilbab ieu mah batur bae kafir bolongkotan bisaeun di jilbab ieu nah mana atuh nu ngabedakeun antara urang jeung batur jilbab secara hakikatna di jilbab teh munian gerabunian panona genabunian ceulina gerabunian bibirna geuning teh saeutik jilbab gede popolotot ka salaki jilbab gede kana gosip dundak dengdek jilbab badak teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna tuh tempo bapak-bapak ngaret ka ibu lebok kayaknya kan matak daek jeung kedulna alus jeung gorengna bener jeung salahna tong nuding batur hakikatna mah kasalahan batur sabenerna urang can bisa nemungkeun benerna matak nu ngaran hirupet kitu kan jelema nu bakal kaancikan ku ilmu pangaweruh dunya barana ieu teh hiji jelema nu ngarasa henteu boga da jelema nu geus boga mah ibu ge barang bere kanu boga daerah nyai iya beas 2 karung kubacik itu tuh tempo gudangna jadi geus ngarasa boga termasuk ilmu bakal asup ka bapak ilmu bakal asup ka ibu lamun diri ngarasa teu boga sehingga bakal butuh ku ilmu batu tapi lamun diri ngarasa boga tah hampura ngadenge ceramah kieu hateng lu ceramah kitu aing ge bisa atuh nama ge jeung nungguan urang ka jauh-jauh lain ku babatok sia teh artinya jelema nu alus teh jelema nu cicing dina kosong bibir kosong salamet hate kosong salamet ngalengkah kosong salamet bu kamarana eta Pak Haji cenah bejana mah rek syukuran muka kolam renang jeung kebon duren ayeuna aya syukuran emah diulem deuk ngadatangan hate eta nu nyarita beda panu ngalengkah anu make ria bebeja heula ka salaki Pak enjing beda pangaosan mak nya mah teu make kongkorong mangkaning nu hadir nage moal teu balar-balar Pak Haji wungkul anu kongkorong mah bae teh jual domba beulikeun kana kongkorong tiung dibeulikeun ka tukang kongkorong nolol ti handap nah ada leumpang teh ngadak-ngadak darah rongko berarti ieu leumpangna ka pangajian heueuh awakna mah ngan hatena mah hayang nembongkeun pangaboga hieu pingol ti dieu nepi ka dieu nepi ka nyamper ka tatangga teh pada gibrig hayu ngaos tah keheul tuh berarti itu teh awakna datang ngan hate keur ngacacang hayang ka tempo batur hayang ka tanggar batur hayang ka uji batur matak ngalengkah jelema alus kosong kuring ge datang ka dieu demi Allah kosong lamun kuring datang ka dieu karena duit keur naon ka capek-capek ka ripuh-ripuh deuk neangan duit mah teu kudu di dieu di Bandung ge loba atuh nah ustad mah jeung datang karena kuring lain karena duitna tapi Pak Haji ngulem kuring wajib kuring datangna urusan duit kumaha engke we aya bikeun eueuh piraku teuing ge hel
nya dari tahun 2002 gen nepi ka ayeuna 2024 sapanjang ceramah asa can pernah ngeri di ulam teh kitu geus na teh Pak Ustad cenah punten cinta aya naon Pak ieu cenah kagagelan sanajan eta teh lain tujuan ngalengkahna kosong we naik kana hate ibu kosong hate kuring kosong Pak Kades kosong lamun jelema nu kosong bakal sanggup dicician beda lamun jelema geus ngarasa boga hampura Pak moal bisa narima karena pengetahuan batur dah hirupna geus ngarasa boga kadieu besok kaluhur teu nanaon da matak nu ngaran hirup mah gerak kararosong hirup naha apan sifat jelema mah bisa dibisakeun alus dialuskeun mampu dimampuhkeun pinter ge dipinterkeun bisa ge dibisakeun ibu ulah muji ka kuring alus euy Pak Ustad eta lain kuring nu alus tapi Allah keur ngamere ka alusan pinter euy Ustad eta lain kuring anu pinter hakikatna Allah keur mere ka pinteran matak jelema nu diutus ku Allah jelema anu dibere ka pinteran ku Allah tugasna ngoncoran jelema bodoh matak hakikatna jelema pinter kudu bisa nuhun kanu bodoh tapi kenyataan urang geus pinter ngadon ngahina anu bodoh deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa bener ya da teu mungkin disebut pinter lamun eueuh nu bodoh teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat matak jelema geus pinter oncoran jelema bodoh jelema geus beunghar tulung nu butuh talang nu susah jelema nu sangsara maka milik jeung rezekina bakal parek milik jeung rezekina bakal tetep bahkan kadituna cager awakna sehat awakna panjang umurna naha aya nu nyurucut cai panon tengah peuting ngadoakeun lantaran geus dibelaanana bener ayeuna pejabat di luhur ceuk saha pejabat ceuk rakyat lamun ngaran-ngaran eta disebut pejabat lantaran ayana rakyat maka nu jara di pejabat entong sok ieu teuing naha apan cucungik maneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos teu jadi RT acan lur bener tah matak lamun kitu saha cirina jeung buktina urang jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat saenggeus jadi pejabat wayahna kudu nyaho ka susah rakyat kudu apal ka bingung rakyat gera leukeun deukeut jeung rakyat gera wawuhan ka sono rakyat sabab rakyat lain butuh duitna tapi rakyat butuh deukeut jeung deheusna aduh cicing ulah waka kepro kalem we ayeuna paku datang ka dieu ieu teh diulem ku Pak Haji ditanya ku kuring ibu-ibu nalika paku nyalon nah urang dieu kabeh anu hadir nyoblos ka paku kabeh henteu cirian Pak Kuwu tapi geuning ieu datang artina Pak Kuwu teh sosok pamimpin anu teu malire nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring sabab kuring geus jadi nu kitu nu kieu tetep belaeun kuring tak ieu Kuwu nu keren lalakon hirup termasuk ustad da ustad ge bakal gede pangaruh teh lamun loba jamaah eueuh mah ngomong jeung temok mata pribadi nu jara di ustad hampura hargaan jamaah naha apan kuring jadi kieu teh bapak-bapak ustad jaradi teh lantaran aya nu hadir nyatana jamaah mata nu ngaran hakikat hirup nu ngaran ajengan kudu bisa ngahargaan ka jamaahna sok ka dieu we Bu ieu sok nada lega ieu lalakon kahirupan mata kitu nah atuh cek ustad beda jeung batur tah jawabanana kuring simpel kuring make baju-baju biasa calana biasa ngomong ge ngomong biasa sabab kuring jelema biasa can bisa disebut yen kuring jelema luar biasa matak datang kuring hampura tong pati diugung-ugung tong pati disanjung-sanjung tong pati dipuja-puja nah jelema biasa lamun ibu 60 boga budak pantaran kuring tak kuring teh si eta lamun ibu umur 38 tahun ibu boga salaki 40 tak kuring teh biasa jika salaki ibu baongna bedegongna bontongorna pada mika boga bener jadi kuring teh lain nabi Pak anu teu perlu cek batur al-mukarram Bapak Ustad nana gerhana disebut al-mukarram anjir maknya ya al-mukarram pedit lain
teu boga kaistimewaan naon-naon. Mata kuring ngahaja make baju-baju biasa, celana biasa, ngomong ge ieu ngomong biasa. Nah, sabab jamaah ge jamaah biasa. Bisa ustad ku Arab, bisa lamun jamaahna orang Arab. Kuring di Sumedang ngomong ku Arab, ibu lieur kuring jangar. Ada ku Inggris cobaan we. In the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teu. Heeh, boro-boro ibu urang ge saja jalan meunang ngapalkeun bieu. Jeung teu bisa dibalikan deui. Artina tepikeun ku budayana masing-masing. Artina dugikeun ku budayana masing-masing. Sok kadarieu. Di dieu dan uyung. Sok Bu, kapal dia heula sok. Daripada orang pengajian engke nyeri sirah. Digerek lah sok Bu. Wios ngararada kitu naon sok. Da darurat atuh. Nu penting mah ieu ulah wangsul pengajian jebrug dari isu ke rumah sakit sahan udah tanggung jawab sok we milarian nu aman lebet teh sok lebet Bu bade di luhur hangen sok ya lega kene ibu sok kapayun sok kapayun dep sok pados kalebet ke ya bisa diteruskan. Oke. Bener hawa Sumedang kuat panas. Kunaon atuh di Indonesia mah ceramah teh kudu berdasarkan budayana masing-masing. Nah, sabab ini Indonesia lain Arab. Lamun di Arab satu paket seperti itu. Ngan lamun di urang mah hampura ceramah teh gumantung karena budayana masing-masing. Budaya Tasik bakal beda jeung Bandung. Bandung bakal beda jeung Sumedang. Sumedang bakal beda jeung Garut. Malahan mah di Bandung lamun maraban hayam dihoa. Kur tititit. Kur tititit. Komo menantuna teu usaha mah. Bener hayam barang lebok beki usaha tara. Bari gigireun minantu paingan disukna teh hayam teh dicekek ku minantuna balenyang ka Garut di Garut mah maraban hayam teh dinyanyikeun kur tititit heumereun eta ge artina ku budayana geus beda maca sholawat di Tasik di Garut di Tasik di Garut di Sumedang di Padalarang barareda lamun maca sholawat di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha Garut balenyang ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah barareda tapi jelema kudu bisa silih ajenan ku bedana Garut kitu Tasik kitu Banten kitu keun eta dina pelebah beda tapi aya nu sarupa nu dibaca sholawat keneh ya ibu lamun aya nu maot kali-kali nempo tahlil nu tahlil di urang teh lu carana nu tungkul nu ngideg jeung nu muing Bandung geus dipercaya lamun anu mau aya nu tahlil tunggu la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah jeung teh kalamang nahan teu tungkul jiga si itu tampo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sarek jadi emang digudag-gideg ngarah teh sarek aya di nu paling paur nu muter illallah sajam setengah lur tahlil teh nah ada bubar tahlil teh galeong ka ditu galeong ka dieu borolo diburuan ongkek uger abdi rada curiga cing teh bawa aya nasiatan tahlilan batur isuk ditahlilkeun pek teh heueuh nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideg keur maca la ilaha illallah nu muter ge keur maca la ilaha
nama kejung kudu pasea eusina mah sarua la ilaha tapi makna natina la ilaha illallah cantang tu baroga dek nu tungku dek nu ngagideg dek nu muter nya naon atuh makna la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya ngawujudkeun aing Allah teu aya ngajadikeun aing Allah teu aya nu nyerdaskeun aing Allah teu aya nu ngarizkian aing Allah teu aya nu sagala-gala aing Allah ibu diledek dicaci dimaki ku batur teu aya anu ngawidian iwati Allah nah atuh mah jeung Allah ngawidian batur ngahina urang nyaci urang bisa jadi Allah mau ninga ibu boga dosa anu kudu dipupus ku pangledek batur matak ibu dihina diledek dicaci entong mah jeung makeun we jelema nu ngahina ngaledek nyaci jeung maki ka urang geragu guru tina buah anu buruk teu kudu dieneuk-eneuk teu kudu dipetik teu kudu diala buah buruk mah rag-rag sorangan jelema nu ngahina ngaledek nyaci jeung maki teu kudu dilawan kacape-cape bisi ka suara burukna bandungan eureun sorangan koprok bawa anu koprok nu ngaledek baturna kuring jadi kusaha dijadikeun ku Allah kuring jadi mubalik teh dijadikeun teh ku Allah lain ku cerdasna kuring lain ku pinterna kuring lain ladang sakolana kuring tapi jujur ku Allah dijadikeun keur sadar kana awak ku Allah dijadikeun inget setiap jelema jadi bakal diuji matak ieu kikian teh ujian lo jelema nu ngewaeun ngulung ustadna di kopi age hanteu tuh deuk teu kumaha ieu hate padahal nu ngaran hirup mah entong sok lalajo cangkang sabab eusin mah wallahu a'lam ya da ieu ge pangajian cangkang nama pangaosan eusin nama boa ngadongengkeun batur mana bukti geuning teu saeutik bubar pengajian tiung nyengsel batur jadi omong berarti pengajian awakna hate mah keur ngacacang neangan kagorengan nu saja teu nyaho urusan eta balik deui kana pribadina masing-masing heeh padahal ngaran cangkang mah dialus-alus ge kitu keneh ibu hayang geulis pabari diudak di lipstik di blas moal nu hese mah amis budi teu saeutik wedak kanal bibir beureum hasem pamatup dikukut nah batur ngaragangan wedakna moal batur ngahargaan lipstikna moal batur bakal ngahargaan karena akhlakna maka nu kudu ku urang dirautan lain beungeut anu ieu tah buruan hate heuh lur tuh asli tah jeung da awak ieu mah dialusan ge bakal kena kuruksak buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol orok eueuh hentuan lucu lamun seuri nini beak huntu seuri muringkak bulu punuk abah baheula keur ngora ngadar sukro drok mentak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon mengbal di jero sakepeung mah huntu katolak sukro kaluar artina jelema naon nu rek dibanggakeun tina hirup keur ngora urang silahkan tapi geus kolot kudu muntruk-muntruk sadar sabab urang ari kahayang satungtung langit aya tanaga eueuhan matakna di dinya Allah nyiptakeun kakolotan teh supaya urang teu tutuluyan nyieun doraka ya Jawa Barat gumantung karena budayana masing-masing mapagahan kolot baheula pan make hari ringdang ding haleuang tembak tuh di masjid eling umat muslimin muslimat budak ngora ngan ayeuna budak ngora geus eueuh gentos ku aki-aki aling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat meurestang genep maghrib ieu teh ngajak ku cara seni ibu baheula keur leutik di titah ka madrasah guru ngaji urang dihariringkeun wujud kidambak muhol lil hawadisi qiyamuhu binak wahdaniyat ilmu qadiran muridan haliman samian muta diurang juk indit ke Arab gitu di Arab takbiran Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar geblus ke Indonesia Allahu akbar
akbar Allahu akbar la ilah eta ilallah. Matak di Indonesia mah tong saban geureuh kumaha resepna bapa di kopiah tuluykeun, bapa di sarung teraskeun, saha wae nu dijubah lajengkeun, di udeng pek ngantong geureuhan kana tata cara kuring pedah kuring di kopiah. Atuh narek nepi ka iraha pas ya antara kopiah jeung henteu. Bener. Atuh keprok meureun bangsa batur. Dah hakikatna mah sarua. Bapa di kopiah munian sirah, maka hakikatna lain sakadar munian sirah, gerabunian eusi sirah. Geuning nu di daluhur ge pejabat di kopiah tapi burger wae, berarti sirah di kopiah eusi sirah mah henteu. Waduh. Ari heueuh. Well. Very good, very well. Lamun anu bogoh ka urang ke beresna toel. Aipek teh nu noel na nini wah tonyok teh. Roream teuing. Ibu baheula mapagahan panganten teu budak sunatan ku hariri. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awora kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Wur kembang malati, wur kembang kasturi, diawur-awur kaheman, diawur-awur kanyaah, diawur-awur kaasih, wur awur. Papagah baheula asep mimit di buruk dangukeun ku dua cepi simpen pakubu asa jadi panganten simpen di mana nu jemban ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat. Di mana papagahna pelebang ngawurkeun beas wur awur beas kadua es bonbon katilu koneng. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas ieu lamun jadi jelema geus beunghar kudu bisa ngawur ka dulur, ngawur ka batur, ngawur ka tatangga, ngawur ka baraya, kakara eta disebut beunghar. Ai kitu mah heuh sawah lega gedong sigrong mobil semewah ari tatangga kalaparan teu dideleh nanaonan beunghar. Kolot baheula mah geus nyiniran simbol ngawurkeun beas teh. Artina nu diawurkeun ku urang teh pitulung kanu miskin, pitulung kanu sangsara, nyurucut saipanona, pahaji sing jembar milikna, sing panjang yuswana, sing leuwih ageng kagentosanana, cager awakna, jag-jag hirupna, panjang umurna, milik ti ditu jeung ti bakal datang. Si horeng pahaji mah teu ngadoa, saha nu ngadoakeun? Tuh, aya jelema nu nyurucut saipanon dibantuan ku urang. Well. Coba ka jelema pedit, alah, doana teh peuheur. Lamun boga
lamun boga duit anu teu kabelaan kumaha ngomongna sing kutuyul hiji lamun manehna nempo nu gering kumaha cek nu gering sing sarua ka rumah sakit deuleu. Jadi ternyata alusna urang, benerna urang, sehatna urang, jagjagna urang, panjang umurna urang, aya doa batur nu dibelaan ku urang. Ngawur. Makna tina ngawur kadua syukur. Ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Ibu ge kadang-kadang mah kupur kana karunia, dibere panon jeung tempona, dibere suku jeung lengkahna, dibere bibir jeung ngomongna, dibere ceuli jeung dengena, sok geura syukur. Lamun bener ibu dek syukur diberi panon jeung nempona tawado tempokeun ceuli diberi ceuli dengekeun nu alus-alus lamun dek syukur bibir omongkeun nu hade-hade kira-kira ngomongkeun batur mika geuleuh batur mika rujit batur mika cua batur tah hampura ieu bibir tungguan bakal boga panyakit minimal barusuh bade ditu nyeri huntu naha ngarah eureun tina ngomongkeun baturna. Bapak popolotot ke pemajikan mereka kanuluan teu kudu nyeri hate ibu bandungan hiji waktu bakal teruwisen bade ditu nyeri panon tinggal kieu bapak ngolotot artina Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun tina doraka matak dek syukur mah tong jauh-jauh teuing tina harta banda dek syukur babahar tulung anu butuh talang nu susah disebut teh kabarokahan tina harta. Berkahna tina harta adalah sodakohna, berkah ilmu amalna, berkah umur manfaatna, berkah pengajian kieu ge tapakna. Cenah urang hayang meunang kabarokahan. Ai barokah hirup al barokatu huwa jadatul khair, nyieun alus hasil alus, tabarokah mah nyieun alus hasil. Ayeuna bapak ibu pangaosan alus-alus, naon hasilna? Teuing. Mana bukti engke ditanya ku salaki, di mana maneh? Pangaosan. Meunang ilmuna rame, geus. Ayah robah ke salaki bujeng-bujeng lamun ibu kerbuat baud jeung salaki beres pengajian kudu robah sikap hirup palebah mana robah sikap hirupna ayeuna teh bisi aya nu keur mumusuhan jeung salaki bubar ti dieu niatan deuk beres jeung salaki salaki keur sare tanggep gawat aya cek salaki teh kunaon maneh pengajian jadi lebay barokah inilah nilainya Pak. Isukna robah sikap ibu balik salaki ti panyabaan hampura nolol ibu dina palawang panto cicing nagog deuk nyambut salaki salaki sumping cek ibu bapak geuning sumping rengkuh ieu teh rengkuh lain dangah wae atuh bapak geuning sumping suku salaki taekeun kana pingping ibu deuk naon ngalaan sapatuna laan kaos kaki dudut cek ibu teh butarasi naik kana duit henteu dan sepatu najeng kaos kaki beres gitu soloyong ibu nyokot ka dapur cai nu tiis keun bae tong make gula eueuh gula bikeun cai nu tiis suruput kuat jiga anu kareueut ternyata nu matak amis lain gulana tapi nu amis adalah budi ibu ka salakin kaja nu dibikeun teh manis tapi ibu mah caprakna jeung mah cobrotna bebeakan ai usaha leutik barang lebok hayang nu alus wae si Arab gitu tah hampura diinum weh cair teh manis ku salaki bisa-bisa diabetes nah pan aya pahit nu pahit lain patra balikna nu pahit budi ibu ka salaki beres ngaleueuh tungtun suntangan geus suntangan bapana bilih teh acan netepan ieu parantos tabuh dua hayu urang ka jaman anterkeun ka caina ieu anukna ieu sabuna ieu odolna ieu sikatna gebrus salaki mani ibu cicing di luar WC nungguan beres mani sambut deui ku ibu ieu sarungna ieu kamejana ieu kopiahna mangga bapak keur netepan ta ieu sajadahna dekul salaki salat ibu cicing ditukangeun beres salat nguliwet ka hareup sujud bapana hapunten jisim abdi capelung serifu tunuh bapak melaan jisim abdi ieu teh paku ceramah jero teuing ditempot tina kiceupna eueuh nu kitu kabeh ge di dieu eueuh teu percaya aya oge salaki datang teh juk nagok teh juk kieu we menang duit teu ta eta mah aya jeung loba ta ieu ta merekna cek salaki teh boro-boro menang duit jeung capek jeung lungse atuh kana duit wae teu apa isuk depan jadwal Bang Emo salasa sidik MBK poe Rebo PNPM deuk betah kumaha salaki cicing di imah lamun ladang pangajian teu robah-robah
matak barokahna pangajian ngarobah sikap hirup, berubahna jelema beunghar ku daek barang bere ka batur, manfaatna jelema berilmu ku daek ngoncoran batur, manfaatna umur ku daek mere manfaat kanu lieu, manfaatna jabatan pakuwu kunaon manfaatna ku ngayomi rahayatna. Meureun seueur nu ngadoakeun ka Pak Kades sing panjang yuswa sing ageng milih kitu tah doana teh, lain nyeniran wae ka Kades teh. Kades benerna gitu cinta kunaon ari ibu geuleuh cenah aing teu dibere BLT cing tepan ibu mah gedong ge sigrong mobil ge mewah sawah ge lega ganeng ustad sarwana dah hayang we mecakan ngadahar ngalegleg tina corona sanajan si eta beunghar gedongna sigrong mobilna mewah sawarna lega tapi butuh nu kitu patut sarua jeung teu bersyukur ku hartana. Nah kumaha tuh kuduna lamun kabere tah protes RT RW kadus ngariung rek naon ibu urang ka Kades dek naon dek demo naon emak teu ngeunah kuat kabere 600 tina corona datang ka Pak Kades hampura emak mah lain dek jugala lain dek sombong imah boga sawah lega budak jugala piraku emak kabere ngan ieu mah dek dibikeun dewe ka Pak Kades pangmikeunkeun kanu hakna tah ieu Pak ngoran jelema beunghar syukur da sanajan keprok ge da eueuh di dieu teh eueuh bawa anu keprok nu kituna deui artina teu bersyukur ku harta banda nu geus dipiboga bener matak makna syukur mah ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu merekna geus boga harta awurkeun da lain kudu jumlah gede ngawurkeunna ge lamun teh mah boga 1 juta bere atuh 50.000 biraga sekian persen sabab nu 50 bakal nyalametkeun angka 850 tapi lamun teu dibikeun kateleg katuang katereuy jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi kulit jadi daging hampura nu 50.000 hak batur tungguan engke ditungtung hirup bakal jadi bibit rurujit jeung panyakit teu saeutik geus kolot sangsara kakolotnakeun boa-boa aya hak batur kalegleg ku awak urang well matak geuwat ti ayeuna boga duit teh taya ge nu hadir meureun boga 100.000 mah keluarkan 5.000 perak supaya 85.000 salamat ku angka 5.000 dituang raos ka rumah sakit teu wabuh puskesmas boro-boro nah hak batur kabikeun matak hirup tong saraka teuing dan nu ngaran milik jeung rezeki mah ibarat galon jeung gelas ibut ngaleueut sagelas tapi galon lalapkeun ku ibu kabeh mudal tah jelema nu sarakah jamret itu jamret ieu jujurun itu gujurun ieu hak itu hak ieu dihakan ku urang kabeh tah hampura Pak mudal lain mudal berkahna tapi mudal bibit rujit jeung panyakitna aduh well syukur Pak Haji ada syukuran kunaon hiji muka kolam renang kadua boga perkebunan ya duren enjing cenah saurna gunting pitananya heueuh ku cara kieu ya teh syukur teh malahan mah kudu boga niat jeung cita-cita da jelema mah kadang-kadang osok poho mun keur sangsara hayang beunghar geus beunghar sok tara malire nu sangsara lamun eukeur bodoh hayang pinter ari geus pinter ngadun ngaledek nu bodoh ari keur jadi rakyat hayang jadi pejabat ari geus jadi pejabat bet ngajauhan rakyat hampura moal langgeng jabatan kitu teh aduh ari heueuh atuh ngan kade kolot baheula ge ngawurkeun es bonbon ceuk ibu ceuk abdi mah permen ai permen manis asam asin rame rasanya nano artina Pak Haji teh ayeuna di ugung-ugung dimuliakeun teh naha hartana aya mobilna aya perkebunanna aya saha baheula Pak Haji keur sangsara nu ngarep ge eueuh tah keur pait maka pait waktu harita dijadikeun momen pikeun mikir amisna kareueutna ayeuna kahartos pait peuheur lada haseum bakal karampa kahirupan ku sararea iwal ti keur pait pek bira syukur ngarah meunang ka amisan geus amis kudu ingat baheula nalika urang keur pait hirup balen kahirupan ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere saha nu mere karunia jeung kanikmatan Allah Ta'ala matak pinter cukur ge kolot baheula mapagahan supaya manusia syukur ku ngawur-ngawur beas sing bisa ngawur ka batur dua ngawurkeun es bonbon pait peuheula dahaseum bakal karampa ku sararea la ing syakartum la azidanakum wala ing kapartum inna adzabi lasyadid
lamun anjeun syukur ka kami cek Allah ku kami ditambahan karunia na, ngan lamun anjeun kufur ka kami maka karunia dicabut.